nyari ya untuk nyari gusti ya dapat boga duit ya diobat aduh. Rongsok. Ya aing dari kudu ka mana ya euy. Rongsok. Suara rongsok Rongsok cup. Rongsok sip, rek ngajual naon? iya cup ngajual rongsok besi sabaraha harganya Besi 3.000 sip. engkaru sabaraha Kadus mah 2.000 sip. tembaga sabaraha enak Tembaga mah 50.000. Ari mangasih mah jual rek naon? iya cup rongsok nama loba ngan aing kergering enak teh rongsok nama isu kuenya butuh duit na ayeuna Ah, si goblok sugan teh aya rongsokna ayeuna. Ngabuang-buang we waktu aing moal embung. embung bener maneh moal hanjakal dari rongsok napan loba Ah, najis isuk wae. No, barang na geus nempo aing mah. deng cupan aing keur sakit cup Sabodo teh geuring mah, naon urusan ajeng aing? Nu geuring maneh. Aduh, udah kemana si Hansipnya? Itu tiangan tadi wae. Aing perlu buku teh. Sal Naon Mang? perempuan si Hansip Ento Mang, boro-boro ninggalin si Hansip. Naon gitu? iya pugusal aya perlu Oh, ya perlu. Nyaho Mang lah, aing boro-boro ngiruskeun hirup batur. Hirup aing pabelit Mang. Rongsok. Tah, tanyakeun tah si rongsok tah. Ayo rongsok dah. Rongsok. oh wah pugu rongsok mah aing kerneangan si Hansip perempuan si Hansip Si Hansip mana? Si Hansip edan lin. Si Hansip edan mah aya di mana geuring. ah gering Sal mau ngomong ke tuh ya si Hansip ya ayo atuh ayo Gering naon gering? Nya udah nyeri nuntu. Mana mau lu? Ya betul. Ah, moal aing mah ngitip we. ngitip naon Iya urang ngitip ieu. Da urang naik leader ayeuna mah. Naik di bara rongsok kumana? Nah, rongsok naon kagak bayar. Oleh-oleh. Ojik, oleh-oleh. Kau geus satunya. Oh, naik keliling mah. Oh, aing gider heula teh sah. Oh, Nitip we kade. gag. Yup sah. Rongsok. Duh, nah bener gitu ya si Ucup sah. Lain rongsok lain ya. Wah, piraku atuh si Ucup ge indang. Heeh lah tuh meureunanan. Piraku. Talung bager si eta. Heeh, meureun keur aya. Cip. Ah dah euy gering kunaon mah Cip? Ih, wok, Sal. Nah, gering naon, Mang? Nyeri huntu pugu ninganan ieu duh, ka melendung tuh. Tumben ka dari ieu. Pan aing teh apal cek si rongsok dia ngomong kena gering cenah ge. Si rongsok. Heeh. Oh, tadi aya ka dieu si Ucup. Pugu tadi aing rek ngajual rongsok. Ngan aing teh minta duit nah heula da teu dibikeun gerasa euy duh aing. Nah, we atuh aing minta duit nanti heula mah. Moal bet dibere ku sasaha ge, Mang? Yo Cip, aing teh ya boga inisiatif da gering apal tadi ti si Ucup cenah ge gering maneh teh. Tah da duit mah teu boga aing teh, aing mere ieu wae. Bae nya. Meni sagala pisan. Kon wae lah. Aing nuhun sing buat cager wae nya. Nuhun wok ya salnya nuhun ya. Siap, Mang. Sok sing buat cager wae nya. Urang ini teh atuh. Oh, siap. Yuk, Assalamualaikum. Aing boga babaturan teh euy. Aya kubalager kieu ieu. Tapi ka dibere bingkisan kieu. Alhamdulillah euy. Ya makanan geura. Aduh. Si goblok. Bongbong aing Hansip da dibere nu kieu. Aing. Baso Jang, baso. Mang, yang baso Mang. Sabaran. Lah 2000-an we. 2000. Teu boga duitna euy. Aing Menang hider ge. geus atuh lah 2000 nya. Hah, Geula daguan. dina sengit mah ngeunah itu euy. Ye, atuh pasti wae ngeunah nama. Ini ayo. Oke, sok. Bisa kembali lagi. Neng karunya teuing nepi kacan menang acan. Iyalah, gratis we jeung Ujang mah Jug. Gratis. Gratis. Oh, geus nunna tuh nya Mang. Oh, Jug. Dibere gratis. Aduh, Mang. Ayo sami-sami. Ulah kamarana nya ieu teh nu mareuli.
Wah kieu euy. Biasanya sok rada rame di dieu teh mangkali dia teh. Tumben-tumbenan kieu euy. Nyolong masuk itu. Wah ieu teh. Ayo. Mau dibalegeun. Laporan aing ka si Hansip. Ya, di mana aing? Cewek sebenarnya panggil di jalan. Astagfirullahaladzim. Aya naon deui Mang Udag? Sia teh muntah moal wae. Kehead. Aya naon? Yo. Aduh. Aya naon? Mana keur naon? Tunduh pukunianan, penting tas keliling. Ge aya naon ieu? Di obat atau gering mas teh. Astagfirullahaladzim, tas keliling. Ya naon ieu teh aya naon Mang Udag? Ah, percaya tuh bukan jangka mantri mah sakitu dibere ku RT oge. Yo, dengekeun Hansip. Urang bieu nempo aya ek maling baso. Tuh di bahareup. Hah? Maling baso? Nu bener di mana? Siapa? Maling baso. Bukan lain bansos. Ayo mau atuh nanya kalau kitu patut. Ya, dengekeun aing teh ka dieu teh laporan. Aya nu maling baso ayam. Tuh dihareup sia teh. Berapa tuh goblok sia teh? Nu maling basona di mana? Hiapngsarkeurkeun hiap di mana? Tuduhkeun. Ah, anjing. Sia, ya. Sia ku RT tadi gaji goblok. Hah? Bar nu Goblok. nu maling basona balik anjing ka kalir aja. Lihat anjing. Tuh. Ya. Oh, meureunna eta mah Mang Udag. Iya anjing. Itu meureun naik maling teh. Tumben bener euy Mang Udag. Nah, nu maling teh sarana pokok kitu. Wang siksa wang proses teh jangan. Ayo. Tanya lagu sia tapi. Hiap kudu bisi kabogo mantel. Hop. Aya naon? Manek maling baso. Maling baso. Lah cari wae aing. Lah aku aing maling baso nu sorangan. Sok ya, cek Mang Udag maling baso maneh. Kayak ieu masalah paham ya, Mas, salah paham. Salah paham naon? Pan bieu cek Mang Udag cenah. Aya nu maling baso maneh jigana nya. Moal aya nu maling ngaku lah ayeuna mah. Jujur we. Ya, cek. Gus mending kayak laporkeun we mah. Ka RT, ka RW, lurah atawa bae desa bawa ka dieu. Uang laporkeun ena uang bawa ka ditu. Ya naon? Yo, montong diduitkeun. Allahu Akbar. Urang teh kudu taat kana aturan agama. Agama di nagara sia teh. Bener maneh maling baso. Nah, maling baso kumaha? Paneta mah baso nu aing kumaha? Pira aku maling baso sorangan. Wah nu bener. Mana buktina? Aslina aing mah. Sok buktikeun lamun heuh tukang baso mah. Yo, langanan aing ge teh yo. Sok. Bener ieu tukang baso. Leres pansip abi langganana sok meseran. Oh, bener tukang baso. Tukang baso aing. Anjing cabok wae. Goblok. Sia teh ya. Balik. Ieu mah tukang baso asli. Yo wayahna ieu aku mah apa aing tukang baso ya teh. Iya enggak usah adangan abi ya. Asip. Mang Enggara lah. Ya aku mah ieu. Ieu mah tukang baso asli. Aing kalah era, itu mah tukang baso asli, lain wek ngadog. Siap gua mau aing emang na aing mau nas kok. Oh, nyon.